Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugri para wargi kumadar ramang. Mudah-mudahan sehat walafiat aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dina dengan ayeuna sumkuring beres neraskeun jejer tetes Sunda Aji Batar Surya. Dina bagian anu ka-24. Der kasadayana maranco. Mangsa alam harita beki berang bae malahan mah panon poe harita geus lingsir ngulon. Jalma-jalma di lemur Ciramped harita geus badalik deui ka lemur Ciramped anu asal namah nyarumput dina tempat penyemputna masing-masing. Aya anu dina dapuran Cau, dapuran Awi, aya anu dina lengkob-lengkob area-area di bae. Harita mah geus badalik deui lantaran Jaya Dirga jeung si Batok geus ninggalkeun eta patempatan. Aki Jula anu harita masih keneh aya di kieuna manehana nama bebarengan jeung Ambusani salamet teu cecel bocel nyumputna oge dina tempat anu buni kebeneran aya tempat nyatana calobak di dekeun pancuran milikna Ambusani. Cicing we di dinya Ambusani teh ari Aki Jula mah nitenan eta patempatan sok bisi tia masih Batuk jeung Jaya Dirga kadinya. Tapi tetela teu kadinya. Ngan imah-imah warga mah imah sakabe imah di lemur Ciramped geus diduruk. Teu nyesa hiji ge geus diduruk malahan mah geus jadi lebu. Serea anu masih keneh harirup harita sedih lantaran tempat cicingna ayeuna mah geus eueuh. Tempat cicingna geus tinggal lebu mangkaning papakaian aya di jero, duit sarua aya di jero. Rea-rea di bae pangabutuh teh aya di jero ieu mah geus kaduruk ayeuna mah jadi lebu. Kabehanana ge eueuh anu teu ngecelakeun cai panon ngarasa sedih ku katalengesan Jaya Dirga. Sedengkeun anu kainget ku Ambusani mah lain soal pakaian jeung harta banda, tapi si Atar cenah salamet atawa henteu. Eueuh saurang jalma ge anu nempo dina waktu disalametkeun si Atar ku hiji jalma. Kabehanana geus sarieun, kabehanana ge keur nyarumput. Tapi ningali kana layon mah anu ngagaloler, eueuh si Atar mah eueuh. Teuing ka mana nah dibawa ku Jaya Dirga atawa salamet hal ieu teh can bisa dikenyahukeun ku Ambusani, Aki Jula jeung anu sejena. Jalma-jalma harita keur ngariung we ngabebenah pikeun jalma anu geus tilar dunia. Aya 15 urang jalma anu geus maraot kaasup barudak laleutik. Puguh bae harita saradieun. Maotna memang jeung indung bapana. Indungna dipaehan ku si Batok teh bapana jeung anakna. Aya oge bapana dipaehan atau di maotan, anakna mah salamet atuh hing eta anakna teh menikeun ka ceurik tarik pisan. Aya oge anakna nu dipaehan indung bapana salamet, puguh bae mata ketar-ketir jalma-jalma teh sareurik. Sedangkeun Aki Jula kulantaran manehna nama geus lila cicing di alam duniana kang tuna bae, leuwih bijaksana jeung leuwih dewasa bae. Aki Jula paparentah ka sakabeh jalma sangkan mulasara mayit anu sakitu lobana.
Panitahna Aki Jula teu buru-buru dilaksanakeun. Lantaran kulawargana hayang nyacapkeun heula ka sono, hayang mangku heula mah, hayang ngarangkulan heula mah. Nya tungtungna mah ku Aki Jula diantepkeun bae, nepikeun ka wargeunana eta jalma teh ngarangkulan anu geus tilar dunia. Kasadayana nu hadir, urang teh keur kamusibahan, musibah gede urang teh keur dibere cocoba ku pangeran. Wayahna bae kudu sabar jeung tawakal. Sararea getang tu bakal maut, tang tu bakal tilar dunia. Ngan waktuna wungkul anu beda mah jeung tempatna. Sakuhalna kitu ieu layon teu bisa diantepkeun. Ayu urang babarengan, urang pulasara. Sok para pemuda anu masih kuat, geura gali kubur pikeun 15 urang jalma. Atawa rek dihijikeun teu nanaon. Kulawargana rek dibarengkeun ge teu nanaon. Lantaran ieu anu maot teh termasuk marawatna syahid. Ripayan ku jalma jahat. Tang tu di akhiratna teh bararagja kabehanana ge. Sok para pemuda, sok anu sejen anu karuat, urang pulasara geura ngagali kubur, geura siapkeun. Urang hijikeun bae atulah nya. Lantaran lobaan ieu teh maotna. Para pemuda anu hadir harita langsung bae nyiapkeun wadia balad anu sejenna. Saterusna neangan alat pikeun ngagali taneuh. Seperti halna pacul tapi teteh lah. Pacul tidak kayuna atau kaina geus jadi ruhak. Nya tungtungna mah ngagali na teh. Kupakarang saaya-aya bae, puguh bae, nyontang kana mangsa lantaran alat anu dipakena lain alat anu biasa dipake. Pacul arareuweuh. Bedog oge nya saaya-aya. Anu dicekalan ku jalma-jalma bedog teh dari bedog anu aya di imah mah atuh geus beak. Dihakan ku seuneu ngan ari beusi mah masih keneh araraya ngan da kudu diteangan. Gancangna carita para kaum dangu sadayana ngagali kubur geus rengse besok sanajan nyontang kena mangsa. Tapi kulantaran loba jalma anu mantuanana rengse beh. Ari jalma-jalma anu maranaot teh ya kulantaran boeh dah eueuh. Kain-kain oge geus beak dihakan ku seuneu nya tungtungna mah dikurebkeun teh make pakaianna we. Anu dipakena dina waktu maot eta jalma teh dikurebkeun we. Sanggeusna rengse dikurebkeun saterusna nama diurugan ku taneuh bari jeung dikecelakan ku Cai Panon. Gancangna carita para kaum dangu rengse we harita ngurebkeun teh. Aki Jula sasatna mah pupuh lemur Cirampe ngaduakeun jeung deui jalma-jalma sejen geus sarua ngadua dipingpin ku Aki Jula. Mangsa alam harita geus burit sakedeung deui oge wanci magrib datang. Sarengsena ngadua Aki Jula jeung kancah-kancahna baringung lantaran imah geus beak. Imah geus eueuh atuh berarti kudu ngungsi ka tempat anu sejen, ka lembur anu sejenna.
Batur-batur kabeh. Urang geus teu boga imah. Urang geus teu boga tempat pikeun cicing. Daguhalna kitu. Bisi tia mah rek ngungsi ka lembur sejen peuk eta mah. Bebas. Urang mencar bae ka lembur-lembur anu sejenna. Sok we eta mah. Dah henteu ulah henteu. Teu da naon sok we. Rek cicing di dieu nyampe ngan meureun urang cicingna moal bisa di dieu ye. Batan sakieu lebu-lebu ngayang. Urang cicing paling oge dekeun tetangkalan. Urang dina waktu ayeuna memang keur perih hate, perih batin, perih jiwa. Sing sabar we, sing tawakalnya. Ya na beda kumaha tuh keayaan urang teh batan sakieu. Bisi rek kalamur nangklok gungsina pek eta mah kalamur cicaheum hempek. Kalamur anu sejen-sejen ge gae jung we. Ngan kudu ngabring nya, kudu ngabring jung. Sok we. Keun we aki mah rek di dieu heula aki mah. Si Aji, si Juno jeung si Pokam harita sing haroleng bae. Manehanana geus teu bogaeun imah. Ngeunaan eta makinya. Satujulah ku lagi. Ena urang ngungsi we batur-batur. Dawuh dicara urang teu kudu ngungsi ka imah batur, ka lembur batur. Keun bae dikitu kieu ge. Anu penting mah bisa sehari kalian tenang. Oge dina isukna urang teh bisa garawe, bisa mantuan, bisa gawe, bisa minta dahar jeung rea-rea deui meureunan. Satuju ku lagi yuk ah. Urang ngungsi we atuh. Kabelah kulonna kalamur nangklok bisa urang teh indit. Sok senajan rada anggang oge. Mudah-mudahan we di perjalanan teh eueuh gangguan. Bener euy. Ayo itulah, urang indit we batur-batur ayeuna kene. Anu ari cek ulama urang bagi-bagi be, ulah kalamur nangklok kabeh atuh. Urang kalamur anu sejenna ka Cicaheum atuh sawareh nya, urang bagi-bagi. Sangkan teu loba teuing gitu. Dah, itu ge hade. Di jalanna firasat aki mah tangtu bakal aman. Nya bakal aman moal aya itu ieu ceuk aki gitu ge. Lantaran Jaya Dirga teh tangtu balik ka paremukanana jeung si Batok. Moal aya itu ieu di jalanna sok geramiang be ayeuna. Sok tong diingkekeun deui. Sakedeung dige poek sok geura arindit atuh ka itu. Sarea harita arindit ninggalkeun lembur Ciramped. Sedengkeun aki Jula mah cicing heula we di dinya. Manehanna mah teu waka cicing. Tapi Ambusani harita ngajakan ka aki Jula sangkan indit. Ulah sosoranganan cenah di dinya bisi teh jalma jahat Jaya Dirga datang deui ka dinya. Ya tungtung nama aki Jula Ambusani jeung sakabeh jalma anu masih kene aya di kieuna harita ninggalkeun eta patempatan, ninggalkeun tempat lahirna. Anu dituju teh nyatana lembur Nangklok jeung lembur Cicaheum anu deukeut di dinya. Dibagi dua jalma teh, aya nu ka lembur Nangklok, aya oge ka lembur Cicaheum.
Dina waktu rek papisah, jalma-jalma anu dititah ku Aki Jula teh ka lemur Cicaheum, harita kalahkeun ka ngarogen. Da kunaon maneh teh kalahkeun ngugeun euy. Besok atuh ka lemur Cicaheum. Bah Ukin aban di ditu pupuh lemurna, da moal naon cek rasa mah. Si Aji Juno jeung Pokam harita bebeja ka Aki Jula. Manehna hayang ka lembur nangklok bae cenah mung ka lembur Cicaheum lantaran geus kabejanakeun Bah Ukin mah sok perhitungan. Cicing di lembur Cicaheum teh tangtu kudu mayar. Hal ieu teh bakal piomongeun, bakal ngajadikeun rungsing kana pipikiranana. Gak jadi kieu teh bah, jadi ki. Ka lembur Cicaheum mah sasangeuk. Ore kalamur eta we lah. Urang kabelah kulon kalamur nangklok we kabeh yuk. Cenah naon lah. Tadi dinya mah pupuh lemurna oge bager. Bah juron mah sakitu bageurna. Ambu juron ge sakitu bageurna. Urang ka itu we kabeh lah nya. Bisi teh mah aya nanaon di jalanna kacidana mah kitu tak teh. Kitunya. Aduh, padahal Aki teh geus ngabagi-bagi ieu sangkan teu loba teuing. Nya geus itulah. Ari kitu carana mah hayu urang ka lemur nangklok we atuh kabeh. Yo atuh sok geura init ka itu euy, teh heula atuh maneh Aji. Juno Pokam sok. Tungtungna mah putusanana teh ka lemur nangklok kabeh. Padahal mah ku Aki Jula teh geus diatur-atur dibagi dua. Ka lemur nangklok saware, ka lemur Cicaheum saware. Teteh lamungeun ka lemur Cicaheum mah lantaran pupuh lemburna Bah Ukin kurang hade narima ka Sema. Bring bae harita ngabring kabelah kulon anu dituju teh lembur nangklok. Sapaparat jalan harita jalma-jalma teh tarungkul bae karasa sedih ninggalkeun lemur Ciramped. Jarang aya jalma anu ngomong sakedeung ngomong oge saperluna. Terus we harita teh laleumpang teu nulih kana kacape. Kasugri para wargi cak urang tunda heula. Aki Jula sapara kanca anu aya di setengahing perjalanan dituju nyatana lemur nangklok. Ayeuna urang kocapkeun ka Si Atar saha atuh jalmana anu geus nulungan Si Atar. Dina waktu Jaya Dirgana Rajang teh ka Si Atar, aya bayangan nu ngolepat langsung mawa jirimna Si Atar. Teteh para kaum dangu eta jirim teh kalabaya. Nyatana murid Aki Ramba Surya teh murid kahijina tulungan ka Si Atar. Ari tau ge ku si kalabaya dibawa Si Atar teh ka pademukan Aki Ramba Surya nyata di pasir Sarengseng. Si Atar kacidangan nuhunkeun ka kalabaya mun teh mah teu ditulungan ku kalabaya, wah manehanana teh pasti bakal binasa. Kemampuan ilmu silat Jaya Dirga memang saluhureun Si Atar. Ajida nuhunan Kang ieu, akang geus nulungan ka kuring. Da mun teh mah akang teu nulungan mah jigana teh bakal pae kuring teh euy. Ya cenah naon atuh nah. Nganuhunkeun mah nya sakuduna. Kawi nganuhunkeun teh sakuduna. Hayu teh urang lompat urang ka pademukan Si Aki Ramba Surya ya. Lantaran Si Aki teh geus tununguan maneh. Pan poe ayeuna memang kudu balik ka pasir Sarengseng latihan ilmu silat doi lain kudu kitu. Nya bener pisan Kang. Kuring teh kudu kaditu ka pademukan Si Aki. Nya hayu tuh lah urang gancangkeun lompatna hayu tuh urang lalaunan atuh kaburu burit yo. Ya hayu atuh. Curilat belesat. Dua jalma teh bebelesatan jojoratan ngagunakeun jurus pasir jagat. Kancangna carita para kaum dangu Si Atar jeung kalabaya geus nepi we ka pasir Sarengseng. Dibagjakeun harita ku Aki Ramba Surya
ku si Wira jeung Nyi Anis. Satepina harita ka imahna akiram Basurya. Langsung bae si Atar teh diuk malahan mah dibere cai, dibere oge cau harita nu kabeneran aya. Celebak be harita si Atar teh dahar cau menikan ka babelewakan. Sedangkeun si Wira jeung Nyi Anis anu sarua keur diuk ka harita nempokeun bae ka si Atar. Paroman wajah si Atar dina waktu harita memang beda. Loba pasualan jigana teh da katempona henteu berag. Tapi si Wira teu loba camarita, Nyi Anis oge sarua. Hal ieu mah anu bakal tumanyana teh akiram Basurya. Pok akiram Basurya tumanya harita mah kasih kalabaya nanya nana teh. Kalabaya aya naon itu nu sabenerna euy? Jiga anu aya kejadian anu gede ye. Jiga aya kejadian anu sakitu rohakana. Heueuh. Waktosna parantos para kaum dangu jeung kantun kesudaina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.